medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia Barjaya anu paratos tepang sareng eyang bolo-bolo anu ngajaga Talaga Ratu Hyang kanggo ngingkeun kembang teh kembang manikpuri kedah ngalangkungan sababaraha syarat tetiasa di petik itu wae. Kemarin terus dijelaskan syarat-syarat anu kudu dilaksanakeun ku Barjaya. Ci kinten-kinten eta syarat teh tiasa kalaksanakeun ku Barjaya tadapi kumaha urang ngalajengkeun serial si Konceleng anu dinten kamari katunda dina jejer carios putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Harsmati. Wargi Dahlia sanggeusna eyang bolo-bolo indit Barjaya ngareret ka Jahri narik napas panjang bari gogodeg terus ngomong lalaunan Hari sugan dewek teh moal hese jeung rudet kieu ieu metik kembang manikpuri teh aduh hari rek balik deui bari tanpa hasil. Sarua we jeung jalir janji ka Injani. Jeung rek dikamanakeun ajen lalaki dewek. Lamun nepikeun ka henteu bisa nyumponan ka hayang calon pamajikan. Aduh. Cing kumaha ceuk maneh jari ya? Kumaha? Ya, ari tos kitu katang tuan nama ya bade dikumaha deui ya tukang. Ari margi abdi mah teu tiasa naon-naon. Jalanan muda kedah anu kagungan hadasna geuning anu ngalaksanakeun syarat teh. Ya janten ayeuna mah kantun kumaha Kang Barjaya we ieu mah. Barjaya ngahulang sakedeung. Amun tadi laksanakeun syarat anu tadi dijelaskeun ku eyang bolo-bolo. Pamohalan dirina bisa metik kembang manikpuri anu dipikahayang ku Injani.
lamun nepikeun ka kudu balik deui mah bari henteu hasil bet eueuh nanaon nya bet eueuh teu nanaonan meureunan salaku pupuh paguron gabungan teh sabab teu bisa metik kembang-kembang acan. Wargi Dahlia waktu terus lumaku mangsawan Cipeuting sumanding kaayaan hawa didinya karasa tirisna teh nyecep nepikeun kana jero tulang. Barjaya sanajan tiris kapaksa harita buligir mukaan bajuna. Mang Odek anu ningalikeun bari nyumput harita nyerengeh seuri bari ngomong sorangan jero hatena. Sok akan kayaknya Barjaya lah. Uman bisa mana berdaya jalan manusia jen. Nah iya nama mana sorangan berang diperdaya. Kayaan sakit tirisna nyecep di dia waduh mana kudu buligir tuluy ngojay ngurulingan tanaga nepikeun ka leuseuh pihak tanaga ripuh sia maneh Barjaya. Suka jeung panuju aing meninggalin naga ya lain ku percaya we dinya ka yang bolo-bolo. Manya yang ngaran jelema bolo-bolo. Alah hon-hon sia norok sok tuur sia Barjaya kabulusan katirisan maneh ya. Barjaya katingali harita kumang Odek waktu Barjaya muka baju ne. Barjaya buligir estu tataranjang sa beuleugejeurna. Da puguh kitu katang tuan teh eyang bolo-bolo anu kudu dilaksanakeun ku dirina. Memeh asup atawa ancrup kana cai talaga Barjaya nyelang heula ngareret ka muridna bari ngomong lalaunan. Ai tiris euy. Tiris ieu jare. Kayaan sakieu nyecep tirisna kata mah kudu buligir deui duh kudu ngojay deui. Dina talaga anu caina sakieu tiisna. Nyaan. Teu sangka bakal kieu euy. Mun nyaho kieu mah moal disanggupan da ku dewek teh. Ka Injani moal. Oh, ya wayahna we atuh Kang. Nya da kumaha atuh sasatna tos kagok aya di dieu. Manya urang wangsul deui mah. Da tos itu katang tuanana geuningan. Abdi oge teu tiasa ngabantu naon-naon ieu teh Kang. Dewek harti jarilah. Satadina we dewek teh mau batur teh sangkan aya anu bisa ngabantu. Tapi ayeuna kalaka ukur bisa ngalalajoan dewek ke unggul anu kabulusan ngagibri ka tirisan kieu. Tiris kieu do. Ampun, ieu nerok kieu ya. Aduh, alah ieu cai mentis kieu ya jari. Barjaya ngamimitian ngojay ngurilingan talaga. Puguh memang lega eta talaga teh. Lamun seug jalma biasa mah geus pasti moal sanggup. Dalah najan Barjaya oge lamun teu boga tanaga sakti mah pirakun terus teu ngagebring. Anu batak sanggeusna ngojay meunang sakurilingan. Harita Barjaya leureuh bari terus ngareret ka Jahri anu jadi muridna. Jahri bari kerung terus nyarita anu jadi guruna. Nah, ayo bener Kang. Kedah diteraskeun atuh Kang ieu teh. Apaan saur eyang bolo-bolo oge kedah dugikeun ka leuleus. Dugikeun ka leuseuh pihak tanaga Kang. Katinggalina ku abdi mah Kang Barjaya masih kene aya tanagaan ieu teh. Kacan lungse Kang. Teraskeun deui Kang. Lain sia teh. Geuning maneh anu kalakeun ngatur ka dewek sia jari. Nah, puguh ngomong malah kehet teh sia. Ukur ningalikeun ni laing mah. Lamun capekna pilah kadar ningali sia teh. Lain kalakeun ngatur sia teh.
kumaha di Kang Barjaya. Madon ngambek ka abdi, apaan Kang Barjaya? Aduh maksudna sanes abdi ya mah. Nah, kadang sialah jahri. Terus dong ngajakan ngobrol sia dewe kerek teruskeun di Ojaya lah. Barjaya rada amekeun oge ka Jahri anu jadi muridna. Sabab ngan ukur bisa ngomong ngabejaan unku bari ukur ningalikeun kaayaan Barjaya anu ngagibrig gaterisan. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan Barjaya caturkeun dina peuting eta di alas waringin. Nyai Wulung peuting eta acan bisa keneh sare. Masih keneh di baturan ngobrol ku si Dugul Waru. Puguh kawilang ambak jeung panasaran oge Nyai Wulung sabab nepikeun ka harita masih keneh tacan aya bejana ngeunaan upaya nini kalasuri anu meunang pancen pikeun ngabedol sukmana hambali sina datang sorangan kadinya seperti dina waktu anu katuhukan. Nyai Wulung anu harita keur cubarita. Nah, aku naonnya si Barjaya teh kalaka ngampleng kieu eueuh beja ieu teh Waru. Geus teu nganggap deui kitu ka aing teu kumaha teh. Sakuduna mah manehna ngarti urusan jeung aing mah teu bisa heureuy. Jeung naon atuh maksudna ti si Barjaya teh? Kuat ka eueuh beja kieu ieu teh Waru. Tenang ulah Jai. Ari cek perasaan mah. Moal wanion Barjaya. Napikeun ka nganggap sepi mah. Betir aku. Manehna nganggap sepi karena carita Nyai. Ngan syarat keur ini kalasuri keur mentangkeun ilmuna. Apadan memang rada hese oge tah neanganana. Kitu tah Nyai. Ari keur aing mah teh hayang nyaho. Ngeunaan naon-naon rupa syarat anu karitu patut malah teu nyaho aing mah. Anu penting ya. Si Barjaya kudu ngupayakeun sakuat tenaga. Bongan manehna sorangan anu geus aya kasanggupan. Anu mata kahayang aing mah isukan ya tepungan si Barjaya sarta dongsok sangkan kudu buru-buru bisa nyumponan karena kahayang aing gitu. Kumaha karti maneh Waru ti kitu. Ya, ada Nyai mere katang tuan gitu mah. Saya bayana. Itu rek disusulan bari didongsok supaya nini kalasuri buru-buru ngelaksanakeun karep kahayangna Nyai. Gitu maksudnya kahayang Nyai supaya gancang-gancang tina kanan. Ngan cek perasaan mah pamohalan namun Barjaya nepikeun ka entah perhatikeun kana kepentingan Nyai gitu. Acan deui aing teh mikiran mangkluk sagena ya. Si Garniti anu ngalakukeun tindakan ka urang teh ya, anu ngakukeun ti babakan balapati. Kawilang jalema anu kudu gara-gara ditindak eta teh Barjaya. Maksud teh Waru kudu buru-buru ditindak. Sabab eta mangkluk teh geus wani-wani nyieun kaonaran di tempat urang. Kitu tah Waru. Oh, memang bener. Eta jalma teh kawilang wanian. Ngan kawani eta mangkluk datang dina waktu anu kawilang hade oge. Sabab kaayaan urang memang keur di pihak anu lemah. Sabab kabeh keur marabok tuak teh. Nu matak aing jadi aya pikiran hayang ningali kaayaan si Garang teh. Kitu sugan teh geus sugan we ieu mah geus beres tapana atau bakumaha gitu. Sabab beki dieu masalah anu disangharepan ku urang teh beki nambahan, beki loba ieu teh Waru. Padahal lamun si Garang geus anggeus mah tapana. Aing moal make kudu bingung dina nying hareupan jalma-jalma anu salila ieu jadi panghalang keur urang. Anu matak aing jadi aya pikiran hayang ngabuktikeun kaayaan si Garang larang hayang ninjo kaayaan si Garang larang ayeuna.
Ari ningali karena masalah anu kerising harapan mah memang kuring oge sapamikiran yang nyai. Tapi kudu ingat nyai karena amanat sigarang. Manehna apan menta sangkan ulah aya nu ngaganggu. Upama aya nu ngaganggu geus apal pan kana adatna. Sigarang paduli teuing indung sorangan lamun ngalanggar para katang tuan ti manehna geus pasti bakal ngalakukeun tindakan. Jadi eta anu kudu dipikirkeun teh Yai. Ulah nepikeun ka disalahkeun ku Sigarang. Matak keun bae lah anu keur tapama Cina Jongjon Yai. Gitu. Tapi ya aing jadi keheu teh jeung kesel kana kaya anu ayeuna karanapan ku urang waru. Loba pisan ieu teh masalah anu teu bisa dibereskeun ku urang. Sabab jalma-jalma anu jadi panghalang nyata ilmuna memang lebih punyul di batan urang. Ieu anu matak jadi pikiran mah. Kitu tah waru. Oh, jalan mah. Urang wayahna be kudu kesel Nyai. Sebab anu kudu diingatkan teh naon rupa anu dilakukan ku Sigarang Larang dina waktu ayeuna eta keur kajayaan urang sararea, keur kajayaan Alaswaringin. Di mana Sigarang Larang anggus tapana mangga ajen kasaktena bakal nambahan. Ucara kitu geus moal aya deui anu bisa atawa mampu nandingan ajen kasaktian Sigarang Larang. Anu matak ayeuna mah urang memang kudu wayahna we gitu. Si Nugul Waru nyobaan nenangkeun kaayaan hate jeung pikiran Nyai Wulung anu keur lobak karudep lantaran yang hareupan rupa-rupa masalah anu teu bisa diungkulan ku maranehna. Nyai Wulung ngarenghap narik napas panjang bari ngahuleng siga anu keur mikir. Ningali kitu si Nugul Waru nyarita deui. Jadi pentingna ayeuna mah urang teu waka kudu mikiran hanya ngaganggu kaayaan Sigarang Larang anu keur tapa. Nu penting dina poe isukan Barjaya bakal ditepungan. Kumaha upaya dini kala sulit teh. Sabab nepikeun ka ayeuna anu ngaranna Bali masih kene tetep tacan aya datang deui ka dieu. Tah bener we kitu waru deh. Eta we heula anu kudu dibereskeun mah. Aing hayang nyaho kumaha jawaban si Barjaya. Bet piraku manehna make eueuh belana ka urang. Ngaran dipentes kaayaan anu saperti kieu mah. Naon teh? Bet asa piraku deui teu metu. Ya karena naon jadi balad urang gitu lamun dipentes kieu-kieu wae teu metu mah kitu. Yo kangaranan manehna masih kena tetep butuh urang. Cek perasaan mah moal make kudu untuk ngebantu karena karep jeung kayang urang gitu. Lumatak dina poe isukan bakal aya katangtuan. Jadi Nyai mah tetep we sing tenang. Hate jeung pikiran ulah loba ting da teh pikiran ka ditu ka dieu lah pokona sing tenang. Urusan ieu mah tangtu beres we Nyai. Kaangaranan geus dipeper kitu ku omongan si Nugul Waru mah kakarak Nyai Wulung katingali jadi tenang kaayaanana.
Barjaya anu keur jadi bahan carita anana harita kakarak hanjat ka darat dina kayaan ngaleh-leh capek. Sanggeus ngojay terus-terusan ngurilingan talaga Ratu Hyang. Leuleus lungse karasana ku Barjaya. Harita Juhri ukur bisa ningalikeun kana kaayaan guru nanu ripuh. Lain bae lungse capek, tapi bari jeung nirisan lira anu kabulusan. Puguh hawa anu sakitu tirisna. Tatambah cai talaga anu sakitu tiisna. Barjaya mucicid nirisan teu beda we ti ucing anu kabulusan. Jahri tetep ka Barjaya anu jadi guruna teu lila terus jarita lalaunan. Wayahna we capek mah Kang. Nya da kumaha atuh Kang Barjaya anu kedah ngalakonanana sakumaha anu dijelaskeun ku Eyang Bolo-bolo teh Kang. Tos beres ngojai mah ayeuna kedah naik kana tatangkalan teh. Teras ucang-ucangan dina dahan tatangkalan Kang, kitu tah. Saur Eyang Bolo-bolo mah. Mengkelanan sadara. Dewek ieu capek kene coba balik tiris kieu aduh. Ieu kumade kudu naik segala rupa dari karena tetangkalan. Ya jangan tadi. Kudu buligir deh. Ngenahan reungit atuh anu nyocoan kayak kieu mah ya tuh. Ya. Aduh. Sanajan bari jeung rada amek oge kapaksa harita Barjaya jadi ngagugu karena omongan Jahri anu jadi muridna. Sabab geus kagok lamun teu ngalakonan syarat anu dicaritakeun ku Eyang Bolo-bolo, mangka geus bisa dipastikeun kembang manik puri teh moal beunang dipetik ku Barjaya. Dina kaayaan bari jeung ngagibrig tiris turu awak tataranjang. Harita Barjaya terus naik karena tatangkalan. Sanggeus naya di luhur terus diuk dina dahan tatangkalan. Bari dua sukuna dikahandapkeun. Barjaya ucang-ucangan dina dahan tatangkalan. Terus Barjaya ningali kahandap kalebah Jahri anu jadi muridna. Saterusna Barjaya harita nyarita deui. Lain Jahri. Dewek nepikeun kangalaman jika kieu ya aduh. Melaan ka hayang nepikeun ka kudu kasiksa kieu. Aduh, lamun sakeun teu janji ka Injani mah. Jeung sugan teh teu bakal kieu hese jeung rudatna. Dewek mah moal rek nyanggupan dalah sudi teuing gigioan. Oh nya wayahna we Kang. Kumaha da geus kagok merontok ka palang carambang ayeuna mah. Da lamun benang di wakilan atau di suluran mah keun bae abdi we anu ngalaksanakeunana. Asa kudu na murid bela kanu jadi guru. Tapi da ieu mah kumaha? Apana teu kenging di suluran ku anu sejen ieu teh Kang. Kangaranan Jahri geus ngomong kitu harita Barjaya geus teu bisa ngomong naon-naon deui. Sedengkeun Jahri mah harita diuk bari ngahuru balung nyarene karena tatangkalan bet jadi ngalanggut nunutan. Sedangkeun Barjaya teu bisa ngalanggut. Puguh lamun ngalenyap kasarean tangtu bisa lagrag ka handap mangkaning cukup luhur jarakna tina dahan ka handap teh tangtu be picilakaeun kangaranan lagrag mah. Waktu terus lumaku wanci beki peuting. Najan bari leungeun pakepuk nepangan reungit. Anu nyocok kana awak da puguh kaayaan buligir. Teu burung harita Barjaya bisa kuat oge ucang-ucangan dina dahan tatangkalan nepikeun ka wanci tengah peuting. Wanci tengah peuting geus datang. Barjaya geus ngarasa waktu na kudu turun. Harita neneangan kembang manik puri teh. Harita Barjaya ngagajeng luncat turun ka handap. Saterusna Barjaya ngahudangkeun Jahri anu jadi muridna anu keur sare tibra. Ri.
Udang euy. Geus tengah peuting ya. Geus mejeuna urang neangan kembang teh. Udang ya. Kang Barjaya tuh kaget Kang. Keur ngimpi biasa aduh. Kumaha teh Kang. Ye sama lain kalau molor atuh sia teh. Nyaho dewe keur capek jeung lieur ieu teh. Ieu lain mabet ka sare geuningan. Geus tengah peuting ieu teh geus waktuna urang neangan kembang teh. Ayo urang teangan deui lah. Oh, ayo atuh Kang. Tapi Kang Barjaya tong hilap ye. Kedah bari ngoronang. Apan kitu saur yang bolo-bolo teh Kang. Aduh, aing mah ye. Gara-gara masalah kembang dewek nepikeun ka kieu da ieu teh dah. Barjaya geus teu rea ngomong, langsung bae harita manehna ngorondang bari tulus neneangan kembang manik puri teh bari dibaturan ku Jahri. Sanajan bari jeung tunduh keneh kapaksa harita Jahri kudu nurut kana pangajakna Barjaya anu jadi guruna. Saperti halna barang mimiti datang ka dinya, Barjaya jeung ngorondang anu dibaturan ku Jahri ngurilingan sisi talaga neneangan kembang anu dimaksud teh. Tapi orok aya sanggeus aku kurilingan bari teu sirikna ngabelel-belelekeun panon lantaran ukur ngandalkeun caangna cahaya bulan. Harita tetep teu bisa manggihan kembang manik puri teh. Kudu bae Barjaya jadi ambek-ambekan. Ngareret ka Jahri anu jadi muridna bari terus nyarita. Ieu mah bener-bener teu kaharti ieu mah teh. Padan urang teh nepikeun ka geus leteh dibelel-belelkeun ieu teh. Hayang ningali kembang manik puri teh, tapi nepikeun ka ayeuna masih kena tetep lempeng ieu teh. Wah. Aduh, kumaha urusanana ieu teh. Jeung ka mana si yang bolo-bolo deui weuh katingali datang. Tutup urang nepikeun ka perih ieu jure lah. Naon anu salah ieu teh nya. Tenang heula Kang, tenang heula. Urang kudu sabar. Ari sabab amanatna yang bolo-bolo ge kitu geuningan. Kang Barjaya ulah dugikeun ka bendung. Margi upami dugikeun ka bedah amarah, maka sami bae sareng kedah balikan deui ngalakonan syarat anu tadi. Atuh meureun nanti nol deui wae, Kang kudu ngamimitianana gitu. Diingetan ku anu jadi muridna, Barjaya kapaksa jadi nahan amarahna, teu wanian terus kumbar nafsuna. Pangaranan kudu balik deui ngamimitian ngalakukeun cara tadi mah jelas teu sanggup. Dewek mah lain nafsu atawa lain ambek jadi. Dan dewek mah jadi kumaha nya ieu teh. Nya mikiran teh naon sababna syarat geus dilakonan ieu teh. Tapi kembang manik puri bet masih keneh acan emongan. Bet masih keneh acan katingali ku urang. Eta anu jadi teu kaharti teh. Memang dina lebah dinya mah urang kedah sabar teh Kang. Kangaranan urang anu memang butuh eta kembangnya. Urang kedah sabar ieu Kang. Ulah dugikeun ka gagal pamaksudan. Kanggo naon atuh urang tebih-tebih ka dieu ari rek gagal mah kitu Kang. Urang sabar we ieu mah. Ngadenge Jahri muridna ngomong seperti itu, harita Barjaya geus teu bisa paloba-loba deui ngomong. Memang bener eta caritaan teh. Bet keur naon jauh-jauh datang ka dinya bari terus ngalakonan syarat anu jelas nyiksa ke diri nah lamun teh mah pamaksudanana teu laksana. Kaayaan keur pahulang-hulang semu bingung. Harita aya anu datang ka lebah dinya nepungan Barjaya jeung muridna. Anu tayalian waktosna. Para
jalaran tos teu nyekapan deui wargi kada diecakeun deui ieu relasi konseling dinten ieu insyaallah lah enjing urang lajengkeun deui hasapunten anu kasuhun kasadayana ya hatur nuhun saratia teras kadagukan dongeng sunat tidak lihat hatur nuhun mohon hapunten ya tos sababaraha dinten teu tiasa ka absennya mohon apunten lah dikumkeun we kanggo sadayana nya akuan celenger anu ngalangkungan atau lebat WA teras oge TikTok sareng Facebook sadayana siapunten teu tiasa ka absen salam baktos we sim kuring kanggo sadayana atau sim kuring anu mancan tugas bener meri amit mundur amit mungkur ka sadayana insyaallah yang tepang deui wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langkamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.